Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lur, biasa seperti biasa ya kalau bang deui. Jadi mahnya perjalanan menjemput rezeki sugan ayah lah gitu dah. Arek jadi carita nama arek buburu arek nguli gitu. Kalau bang ke kota mah da ngajak ke kota mah. Gitu. Ya karena kalau bang baik nah, penting mah ikhtiar tapi masalah hasil jangan untuk nama dak cuma ngatur gitu nyari jadi jalma seperti gimana lah karena naon baik gitu usaha manu penting mah orang ayah kahayang itu tah niat buru karena yang rezeki kamana baik gitu kahayang dino enak baik nyari tukang nguli memeringki lah kemana gitu poe iya kadieu gitu tah itu soalnya kalau lobaan nya meureunana disebutkan ayeuna teh zaman ripuh nya meureun heueuh batur geura ripuh gitu tah soalnya kalau lobaan teh ngajak gawe teh kitu jadi lamun keur ripuh ngajak gitu tah lamun keur sare mah henteu kumanehna bae ku suarana ibarat babaturan gitulah ya lamun keur aya pangabutuh keur aya kahayang deukeut komo manehna boga masalah manehna teu bisa mecahkeun itu tah manipot tapi ka peuting ge hayu ngobrol naon gitu kan ieu masalah ieu solusina ieu kudu kumaha geus anggeus masalah geus beres masalah mah ih bae gitu dah eta kalau loba anak manusia zaman kiwari gitu tah kalau loba anak seperti eta gitu tah jadi intinya gitu lur gitu jadi ke para dulurnya para saderek sadayana gitu kan anu merasa membutuhkan orang lain cobalah saeutikna gitu kan bahwa lamun jama bekerja di bidang jasa eta biasana gitu kan upahna teh hatur nuhun gitu kan mending hatur nuhun sih mending gitu kan kadang-kadang aya nu teu nuhun-nuhun acan gitu tah gitu kan soalna ulah tah naon anu dipiboga di alam dunia teh moal naon moal dibawa ka dieu tah itu kan urang teh cicing teh di dieu tah gitu jadi intina mah jelema mah erek sabeunghar kumaha erek sajag-jag kumaha ge intina mah bakal maot gitu lah jadi naon sih anu dibanggakeun ku urang gitu kan naon anu diagulkeun ku urang di alam dunia gitu tah da pada akhirna mah urang teh tujuan hidup teh cuma hiji gitu tah maot gitu jadi ulahlah aing naon teh waduk tuterak di kadek gitu kan teu aya lah jalma anu tuterak di kadek teu maot anger mah maot gitu tah jadi naon sih nu bisa dibanggakeun dina diri maneh gitu kan naon sih nu bisa diagulkeun dina diri maneh so pada kenyataan mah hirup urang teh cuman ngadaguan maut gitu lah ayeuna jelema patang-tang peteng-teng gitu kan asa aing beunghar gitu kan asa aing jawara gitu tapi sakalina kering terus maut ata kajag-jagan teh bisa nulungan gitu kan kekayaan bisa nulungan moal mang gitu kan jadi sederhana bae lah hirup mah sebenarnya lamun dulur jadi jelema beunghar dulu jadi jelema boga sebenarnya mah kudu ngeri gitu tah nu jadi jelema beunghar kudu ngeri naon pangna kitu
dan nu miskin mau jatuh miskin gitu. Tidak geus miskin beda jeung nu beunghar. Pasti suatu saat kita nu beunghar pasti bakal jatuh miskin tah intinya seperti itu ya guys itu tah. Jadi lamun orang keur hirup susah ulah ngerasa kumaha ya, ulah sedih lah gitu kan, orang tetap kudu naon teh, orang tetap kudu ceria, kudu kumaha we lah gitu carana. Da geus biasa meureun hirup letik kudu enjoy gitu kan. Justru nu kudu reuas jalma nu keur hirup senang, jalma nu keur hirup sagala boga. Tak eta nu kudu reuas mah. Nantangna kitu. Nya nu miskin mau jatuh miskin inti nama kitu lur. Kitu tah. Jadi kira sadulur anu hirupna rada-rada boga gitu kan. Hati-hatilah gitu kan. Bejaga gitu kan. Siap, oke. Ini orang dari ke sawah. Gitu tah. Siap.